Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satu acana dipedar simpuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan lahir batin sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka jurignya bagian ka 32. Ye karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Hei manusia manehnya keneh kana nyawa kitu. Mun maneh bener-bener nyaah kana nyawa montong coba-coba sia ngalakukeun tindakan ngabantu kasih inah deule ngarti. Anjeun teh bener-bener musuh manusia nusa nyana. Sok teruskeun. Naon bae oge kan masih inget yeuh taya deui makhluk anu sampurna di antara makhluk anu ciptakeun ku pangeran iwal ti manusia teh. Ari anjeun boga naon? Boga kamewahan jeung kaendahan teh ieu kan ukur tetempoan manusia wungkul. Kiai deuleukeun ieu emas inten berlian nu sakitu harurung harerangna beungeut kula teu weleh geulis jeung ngora sia teu neuleu nyebutkeun ieu teh palsu. Geus cukup Andika teh ngabobodo tenjo kabapita ka manusia ku harta teh ieu taya hati jeung buktina eta mah lain emas oge lain berlian deui jeung beungeut Andika geus kolot geus nini-nini deui geus leuwih ribuan tahun beungeut Andika teh sabenerna mah pikasieun eta emas berlian sabenerna mah sisit awak Andika sorangan. Andika teh ieu sabangsaning oray Andika geus jadi iblis sabab disapa ku indung teh lantaran nya we baheulana tukang nipu licik jeung curaling ceuk mama kiai ngajawabna tandes teu sieun ku ancaman. Andika mah so nyaho kitu sok pinter nyanyahoanan sia kana kasang tukang kahirupan kula tapi ketang bener eta teh teu nyalahan caritaan kan lamun maneh bener-bener jago ku aing ayeuna dibere kasempetan wang paheula-heula ngapimilik si Asep anu ceuk maneh budak istimewa. Memang geus kudu sakituna kuring kudu ngapimilik eta budak sabab eta budak memang ditakdirkeun kudu mungkas lumakuna kajahatan anu dilakukeun ku Andika jaga. Hei iblis kurang ajar sia aing disebut iblis tapi teu naon ketang aing jadi penasaran sia naha bakal mampu maneh ngungkulanana kana pangawasa kula bisa miheulaan ngapimilik si Asep kituna teh bari gebeg wae ngiles saenggeus ngomong kitu mah langsung wae ngagibegkeun badana ngiles ti imahna biinah nu ku batur mah tetep teu kati ngali. Nya red ka Mang Supri terus kadalisan
Mang Supri kitu oge biina tong hariwangnya tong sieun pedah ieu gelas ngagolosor sorangan lantarak teh duh katebak angin ieu teh lain ku jurig saur mama Kiai nenangkeun kaayaan. Sumuhun mama sumuhun aduh abi teh jadi keeng mama kumaha atuh anu salaresna ieu teh mama tadi nyarioskeun nuju milarian jalmi sim kuring teh badena ros we atuh nanging gelas naha make ujug-ujug ngagolosor kitu mama. Abong-abong kana jalma anu nuju bingung naon wae we gogonana teh nya keun bae ulah sok dipikiran teuing nya Jang Supri. Aduh hapunten nya sim kuring mama katut warga nu sadesna deui kalakah kalabur atuda gara-gara eta gelas maju nyalira cek biinah gancang mairan ku caritaan lantaran era saenggeusna ngadon nyempot di juru. Enya mama kuring ge hapunten wae nya aduh teu kuat bieu teh mama sugan teh nya wae jurig abi ge hampir-hampiran bade loncat keluar. Teu nanaon bi jeung Mang Supri sing tenang wae aya namanya tong sok ruas-ruas ieu mama ngarti di dieu imah teh aya nu teu beres ieu teh sedengkeun ari mama kudu ngajawab kana pananya Mang Supri tadi ieu teh duh aya hiji hal bisa aya jadi patula patilina sareng pamaksudan mama tah ayana eta hal cing mempeng ajan subuh atuh can kumandang mama teh hayang mentah heula we jawaban ti bumi nya aya naon atuh anu sabenerna di imah teh atuh sok geralisankeun. Nah ieu teh mani kusangar-sangar teuing karasana di bumku mama teh saenggeus mama menang jawaban ti pribumi atawa ti saha bae engke bagian mama nya nu ngajawab kana pananya Mang Supri. Oh mangga mama mangga nanging aduh langkung sae bae mah kumaha pami biinah anu ngawalerna margi pan biinah ku anjeun anu kagungan ieu perkara cek Mang Supri ngareret ka biinah nunjuk ku jempolna. Oh nya mangga bae telangkung eta mah sok we saha anu bade ngawaler mangga atuh gerapok. Biinah tembong rumenghap taya deui pilihan iwal kudu ngajawab jujur malah duka teuing kunaon hatena bet hayang ngaguar wae kahirupan samemeh dirina kasebut beungahan. Daya tarik mama Kiai Halimi teh nya memang hebat bisa narik hate biinah sangkan nyaritakeun nu sabenerna ngeunaan kasang tukang rumah tanggana jeung kahirupanana tong boroning atuh mama Kiai cek pikirna ukur jalma saliwat dalah gening Mang Supri katut warga kabeh oge memang can aya anu apaleun sanajan biinah sorangan can boga kayakinan anu pasti bener henteuna Mang Maman muja kalayan memang masih tanda tanya. Mangga ayeuna ku abdi bade diwaler mama cek biinah kalayan teu asa-asa deui terus wae nyaritakeun lalakon hirupna di mimiti ngarumah tangga tug nepi ka harita
ditetek taya nu kaliwat ngalaman hirup miskin. Teu jiga ayeuna geus beunghar bet ngarandapan anu aheng kajadian. Mama Kiai unggut-unggutan sapanjang ngabandungan kana guaran caritaan biinah komo Mang Suprimah nepi ka colohok wae. Colohok bengong ngembang kadu dibareng ku mecerek sagala rupa sabab karanyaho gening biinah. Boga Bang Balu nu memang hese kahontal ku akal sulit kaharti ku pikir. Nya binah teh masih baik cangcaya karena naon nu diomongkeun harita komo dirina can ka langsung percaya. Tah janten kitu mama oge Mang Supri kayaan ieu rorompok teh estu seueur kaanehanana anu utami mah pun lanceuk megatan kana ibadah sabada mulih ti kota teh mama. Koncina mah aya di Kang Uju panginten nya Bi. Pami kitu mah nya maksudna teh supados bibi ngaraos yakin sapinuhna karena naon anu tos dipedar nembe sareng uninga jalan kaluarna margi gara-gara Kang Uju Mang Maman jadi robih kaayaan sifat jeung tabeatna. Aduh Bi nanging kumaha atuh. Saur pamendak mama kumaha mohon manawi we atuh mama mah gaduh pamendak cek Mang Supri neuteup ka mama Kiai pinuh pangharepan. Naon bieu anu nu dicarioskeun ku bibi memang bener ta teh. Juha teh salah sahiji anu nganut tur ngabakti ka siluman Nyi Blorong nya ngaliwatan leungeun kuncen anu ngageuge di Gunung Gede anu ngaranna teh Bah Berod ngeunaan salaki bibi memang enya ta teh anjeunna lain oge indit ka kota tapi miang ka Gunung Gede nuturkeun pangajakna iblis anu ngarupakeun juha ta teh malah dina waktu-waktu ka tukang kungsi digerebeg ku pangeussi lembur. Eta juha palsu tur ninggalkeun korban anu cukup loba kan alhamdulillah we aya pitulung ti Gusti supaya kaayaan lembur jadi bebas tina pangaruh iblis nya alhamdulillah we mama teh datang dina waktu harita teh. Oh mohon atuh alhamdulillah asa kaemutan abdi teh mama wireh Kang Otang tos nyarioskeun aya sesepuh pesantren mohon saurna teh guru anjeunna anu sumping ngabantos kalayan mampu ngungkulan garangna tindakan juha kalih putrana anu sami-sami ngabahayakeun mama. Nya alhamdulillah adi ngeunaan pancakaki mah menang bener ta teh mama mah amun dipercanten teh guru najang Otang ieu teh tapi soal mampuhna mama ngungkulan eta makhluk-makhluk mungguhing kersaning pangeran atuh nu nangtoskeun jeung ayeuna waktu teh ku mama baris dibejer beaskeun wae nya anu sabenerna sangkan leuwih nyambung anu sabenerna kaharti ku bibi katut ku Mang Supri antara karandapan ku bibi sareng pamaksudan mama ieu teh salilalu mampah tah kitu bibi. Oh muhun mangga atuh mama enggal wae geraguar muhun supados simkuring duaan khususna mah abdi nyalira tengah raos panasaran dumeh salira teh
nyarios kagungan pamaksadan anu aya patula patali sareng kajantenan anu karandapan ku disim abdi. Sumuhun mama, sumuhun. Simkuring oge sami jeung mama janten panasaran karena guaran mama salajengna kumaha mama. Cek Mang Supri milu mairan ku caritaan. Jadi kieu sabarena mah mama teh ngahaja ninggalkeun pasantren demi neangan budak anu istimewa. Sarta mama ningali aya kaributan di lembur najang otang. Narika keur lumampah anu tetela keur ngalawanan dua iblis. Nya ngarupakeun juha katut anakna tateh. Nya singkat carita mah mama teh diwidian we ku pangeran pikeun numpur ludeskeun dua makhluk eta teh. Kalayan teu dibere kamampuan deui pikeun numpur ludeskeunna tah kitu. Sabab mun teu kitu karunya geus aya 5 urang warga anu jadi korban tina kakejamanana teh. Sarta saenggeus kabeh diungkulan. Nya we harita teh mama gancang wae neruskeun lampah kitu tah. Jeung sabab memang haja mama teh keneangan budak anu istimewa teh hayang buru-buru kapanggih budak teh kaancikan kululuhur anu ngajagana sarta diincer deui dipikah hayang ku para siluman teh. Ujalma eta budak bakal loba dihina, dijejeleh, dianggap lemah, dianggap bodoh jeung boloho. Malah tega mah jalma nu nyebutna budak teh hideng deui. Jeung tapi sabalikna ku para lelembut mah budak kacida dibutuhkeunana deui. Nya diantarana ku raja siruan genderuwo. Tah budak teh erek dicokot terus dijadikeun cenah ratu jeung minantu. Tapi sabalikna eta budak pikeun siluman teh boga hasud goreng tukang deleka ka manusa anu tukang ngalinglungkeun hirup manusa resep ngagoda kaimanan manusa justru nganggapna ge musuh ka urang teh. Tah eta teh ngahabayakeun mun dihantepkeun hirup teh. Nya contona Nyi Blorong jeung antek-antekna teh miharep ka eta budak bisa dijadikeun wadal demi kepentingan dirina pribadi jeung jalma-jalma nu sarakah. Sabab mun Asep tetep hirup bakal jadi musuh satru kabuyutanna anu ngabayakeun kitu tah bibi Mang. Aduh kumaha atuh mama naha geneng bet Asep. Asep putra saha mama? Urang kalih bibi margi kitu pisan tah kaayaanana sanes. Aduh muhun leres pisan mama. Nanging kumaha atuh teu tiasa diungkulan moal pangawasa Nyi Blorong teh mama. Tiasa kitu masalah pun anak teu aya eta teh buah-buah nuju ditawan kitu ku Nyi Blorong mama. Tenang wae bi, tenang tong salempang sok sanajan mama can bisa mastikeun eta budak aya di mana. Tapi mama teh boga kayakinan anu pasti budak bibi aya dina kaayaan salamet. Ayeuna mah hayu atuh urang ngeureuyeuh wae salatnya. Urang munajat ka pangeran sangkan buru-buru menang pituduh. Hayu atuh cek mama Kiai Halimi geus surti nu biinah salila ieu tara salat. Mama Kiai gancang diajakan.
Tapi mama, aduh, punten wae, abi teh tos tara netepan ayeuna mah dina sakalian nyobian oge netepan di rorompok langsung ngeriarieg terus badan sakujur bat karaos panas mama kunaonnya piinah piinah teh katempelan ku getih iblis anu geus pagalo lantaran mindeng hubungan badan teh eta teh mungguh nyilakakeun karena keselamatan jiwa balarea komo bibi mah ieu aduh leres pisan mama abdi memang sok ngalakukeun kitu da teu terang atuh mama abdi mah malih ayeuna oge nuju ka kandungan tina getih caroge abi anu palsu sabar sabar jeung tabahnya di dieu tah pinterna iblis teh ayeuna bibi karak sadar yen salila ieu geus katipu ku iblis ku kituna omat bibi teh kudu salat insyaallah mun bibi kuat tangtu bakal menang pituduh budak bibi dina jero kakandungan teh bakal leungit sabab budak bibi anu leungit bakal kapanggih keh lalatanana ngadenge kitu teh biinah tungkul bari ngahruk sarta galecok ngomong sorangan dina jero hatena. Enya jika nama taya salahna mun kuring ayeuna salat mempeng eueuh Kang Maman anu sok nyarekan kana salat enya mending wae salat gancangna carita nya binah terus nurutkeun kana papatah Mama Kiai harita arindit ka masjid bareng jeung Mang Supri pikeun ngalaksanakeun salat subuh nya Mang Supri teh teu loba carita deui lantaran asa beda tambah keung wae teu betah cicing hawana bet tiis bae. Mang Supri jeung Mama Kiai barang anjog ka masjid gancang warudu sarta teu lila wae deui datang aya 2 jalma anyar bari manehna teu wudu heula ukur kukumbah suku dina balong da geus cenah ti imah keneh wuduna meureun terus azan laju qomat lantaran waktuna sampore. Binah mah sarua dicai harita wudu gek salat make mukena karak oge saadegan salatna ngadadak bibirna biinah nyengir sarta nyekelan beuteungna nu karasa nyeri asa digorogot peujitna asa dipurlat purilit wae bari bujalna panas. Aduh hampun halah panas ieu hampun kunaon ieu teh duh ampun ieu cek biinah bari papalangkingan jiga nu keur nyeri beuteung jiga nama papalangkingan jiga nu nyeri beuteung jigana bae orok nu aya di jero kandungan teu ridoeun mun indungna salat jeung aneh deui karek oge umur 3 bulan kakandungan tapi jiga nu geus aya nyawaan orok teh karasa motah tujuan biinah teh hayang eling atawa tobat kukituna geus terus wae zikir tapi beuteungna beki karasa nyeri asa diperet. Tapi binah geus buleud tekadna dina hate arek pasrah diri sapinuhna ka pangeran
nya mangka ti kitu biinah sagut wae zikir hate jeung pikiran panceg hayang tobat saacan ngalaman dicabut umur mah dirina bener-bener terido atuh mun manehna geus dijinahan ku iblis. Nya keur anteng zikir belesat tina palawanganana aya nu bijil turun kana bitis maseuhan samping jemukna nya biinah teh terus kaguguran tak jiga anu kaguguran tapi ieu mah lain sabab getih nu bijilna tina etana wae jeung tina sela juru bibirna ngalai geus kitu mah mapai kana gado di luhur para ujug-ujug aya brag-brigbrug sora disada bangun aya nu keur silih bebetkeun sarta imah oge terus ngarieg jiga nu rek runtuh. Nya biinah sapinuhna pasrah kana nasib naon wae hareupan jeung geus katempo aya cahaya warna bodas ngagebur caang nyaangan jalan anu ngabulungbung lempeng tayah hahalang sarta ti jauhna aya katingali nu ngagupayan ti dua jirim nu ngarupakeun indung bapa. Nya biinah kaget ngadenge dua jirim ngageroan ngajak balik sabab karunya cenah hirup gitu wae. Ma apa ieu inah ma Bapak waktosna seep aduh aduh nya mohon waktosna kabujeng seep cenanya mohon insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 33 nya mohon mangking ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.